samawat di langit dunia 70 malaikat pikeun ngaranat malaikat kabeh ka sakabeh awewe anu sok nidra ka salakina nu tara jujur ceuk salakita nyi kamari di imah cicing teu nyanya tuh cicing bunga layang deui nyi kamari cenah ka anu mohon buka hanteu apa kana sidra we kitu nya di amanata duit sing mahi ternyata sampai sebelah manten tapi seminggu beak manten tapi ayah jujurna nya duit sepore sing mahi setahun nya beli ke kalender bae setahun atunya mana duit sepore bukan kalau kita saya beli ke kalender memang setahun waduh nya teu jujur ya duit sing setahun nya beli ke kalender mahi setahun hebat dia duit gede, babari beak letik mah ngangkrak. Wah awe nu kitu, awe lanatin para malaikat. 70.000 ngalanat ka awe tara jujur, sok nyidra ka salakina, jeung sok ngarusak ka atas salakina, jeung kaen awe eta dipake awe hiji teh saharoh. Firaun jeung dukun-dukun nu goblok. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala talantus kandika Rasul salam awaluma tus'alul mar'atu yaumal qiyamati an sholatiha wa an baliha. Wa qala salam awaluma yuhasabul juru ala sholatihi suma anisaihi wa malakat yaminuhu an asana asyiratuhu ma'hum wa asanu ilaihim asanullahu ilaihim. Para dosen ika kanjeng salam alika witan witaros permasalahan awal kiamat an salatiha ila salat nawewe wan baliha jeung tina permasalahan nu pakai jeung salakina nu kawitan eta sampai kiamat teh istri teh masalah salat jeung masalah nu taruh jeung salakina nah cenah make salat sabab as-salati lahu amal salat teh wadah amal kajen loba amal sejen hebat sarupana amalamun sholat itu bener kabeh kajen amal sejen tepati halus asal sholat usul hebat bisa ke bawah halus begini ke bawah halus jadi sholat itu pokoknya dilalu amal wadah amal. Saya cek lo bagaimana saat aduka yang mungkin duka segala lupa sholat pokoknya ditanya istri teh tidak masalah sholat jeung masalah alut jeung sholat wa qala sallallahu alaihi wa yasabu arju ai kawitan hisab saha arju laki ala sholatihi kal sholat suma anisaihi wa malakat yamin kawitan perkali hisab kelalaki dan perkiamat sholat heula hisab pertama katakan sholat pokok sholatnya tapi ulah perlu sholat singgenaan karasa jeung rukuna tetap sing bener ngaji fikihna nu ta'alluq jeung urusan sholat salat rukun sujud terkait pengekan anu berkaitan dengan sholat karena apa dia mau urusan dunia diluruskan berarti sholat yang diluruskan dibalik wujud padahal sholat hebat mah urusan dunia untuk intinya mun urang cenderung ke akhirat dunia pasti nuturkeun dunia pasti aya kalau saya tapi lamun urusan dunia ukul akhirat moal meunang beda nanti
salatnya teman. Tapi kita di kawitan hisaban mungkin akhirat salat pokoknya. Salat harus salat saja mau berisab dengan sebab salat cukup. Kawas engke datang ke kuburan ditaruh pertama manduka. Sapa nganjeun? Abu Robi, terus kita main enteng dari 10 pengen Abu Robi. Terang sama aja, adu guru Robi, dukur pengen kuring, ngus dikejeret ini aja. Tak pengen kerukur. Aku gurah Robi, berkuring pengen besok ini mah gurah. Umpamana, tapi dalam Abu Robi, Allah pengen kuring, jauh-jauh enteng. Sama jalan mata rata-rata kapan kareli peda batu intawahu di mana kareli geru kareli motor yang itu semua kok kio yang pakai merosot aja merosot taruh kesadaran teh dari mana emang kesadaran teh pada roh tempat kesadaran kalau tempat kesadaran tempat perasaan roh dayana sadar jeung aya perasaan di mana teh gara-gara diciri-ciri roh teh mikiran dahareut roh mikiran kawe roh hayang kawin hayang ngangkat roh coba saya lamun aya warohan aya pernah sugan warohan mikiran kawin kagini ngayam diri wae boro-boro hayang kalau ngasir kudu dijari dah roh boleh lupa itu lagi dia pakai roh itu mah dilupakan di sini deh taruh tempat kesadaran sehingga urusan sholat itu kira-kira aku jasa tapi hakikat rohnya mung Allah melaksanakan ibadah yang berkaitan dengan sholat letak adanya sholatnya sing alus letak ngaji teh jangan harus sholat salat jeung sing kapanggih dina sapina pertama dari tuna kalau kita bersejen syarat rukun supaya sah sholat di mana usah sholatnya terus jangan bikin kabulna sholat keikhlasan sholat melaksanakan sholat supaya dikabul berarti tina ikhlasna hate terus ikhlasna hate perkara tak diterima sholat ada ikhlas tidak ada karena manusia tidak karena makanya dia sholat karena bitoha pada kalau bitoha betul sholat jangan bitoha mengenang bitoha yang sholat kedua ahli bitoha ini dari taala di mana miskin itu tak ada yang pengabul sholat ikhlas ibadahnya itu kurang teh dengan maju supaya dikajar hati berkah supaya maju dikajar atau boleh sholat teh ke Allah SWT tuh kesehari ibadah teh ke Allah kanyau ke Allah nah beribadah yang bukan kalau teh anu nggak bukan sifat 20 wajib ke Allah 20 mustahil ke Allah lawan teh hiji ona terus deh anu opat wajib rasul opat mustahil rasul hiji menang rasul boleh mengukur tali memutar sehingga kuasa kurang simpah karena dirinya rambian kurang rek ngayokeun Allah timbul wae geus teh karena kita kata teh marifat ai marifat teh idrakun jajimun wa fikrun yakin nasunani dari kanya anu kuat anu cukup dan kanya kuat anu petuk jeung dalil dan untuk jemput dinanya anu kalau tidak nih bukan idrakun jajimun besok lesa terdudul pada nama kalau sama idrakun jajimun muafiqun lilwaqi nasiut ayat kanya kuat anu petuk jemput dina nu kalwa tinu dari tekan keluarganya terus
Jeung perang dimilih kumaha teh. Jeung alus ngarejengan ya eta we. Sarta wa ahsan ilaihim jeung gawe kalusan salaki kanu kabeh asallahu ilaihi maka gawe kalusan Allah kata si lalaki. Mun gawe kaanean, gawe kalusan eta laki ka pamajikanna memperlakukan bojone yang bagus-bagus, maka Allah membaguskan kepada eta salakina. Wa awal yuhasabu ma'atu ala suratiha ai kawitan dihisab kawitan tolong hisab sawe karena salat awe sumaan hak jadiha turu itin hak salakina awe sange salat teh kadua anu pakai jeung hak salaki. Pertama masalah salat beres bagus terus dihisab masalah salakina. Benar hantina menyumpul hak kasalakina anu boga kasalaki hak ke kewajiban yang pulana ai hak teh nyumponan ai kewajiban ai hak teh anu nyumponan ai wajib anu disumponan ai hak disumponannya ai wajib nyumponan kawas teman apa gitu kan wajib salaki hak pemajikan jadi awal dicumponan laki nyumponan gitu hak teh dicumponan kan wajibnya nyumponan gitu hak mana dicumponan ya hak awal itu dicumponan wajiban salaki mun hak salaki saya dicumponan wajiban awal nyumponan gitu ya arti kalau sudah beda jadi penting harus Waqala Rasulullah SAW limujahatin ngandika sasasam rijo jati tetep ka nuboga pamajikan paena anti minhu di mana ari kain anjeun miut salakina di mana ari anjeun we minhu tetep salaki kuat kana kita we ma aluhu aimat aksau fi khodamatihi ilama ajaztu anhu rekumah kain anjeun rekumari anjeun awe milu salaki kuat kana kita wewe awe nu di kawinda pamajikan we ma aluhu henteu nincakeun kuring ka salaki aya mak suruh tegas kuring fi khidmatihi dina kana ka salaki ilama yang perkara ajaztu anu apes kuring meh dina perkara kuring teh henteu sama sekali ngaringkeskeun teh ngaraden teh nyartikeun teh sakemampuan dilaksanakeun kecuali kuring keur apes keur teu mampu geuring eta kumaha nya bakal nikah ka Nabi pakai pantak kumaha pakai panti kumaha kaya welah ukur salaki panusa salaki eta jalan tuki surga anjeun panariki jeung neraka anjeun rek kumaha kain anjeun nu talung jeung salaki sedengkeun ari salaki anjeun teh sebagai surga anjeun jeung neraka anjeun maksudna lamun meunang ridho salaki surga bagian tapi lamun temenang dosa laki alias bendu salaki kanjeun maka neraka bagian lagi. Tak neraka jeung surga tergantung ridho jeung dosa laki. Bagi awe mah, bagi awe buka salaki sudah. Kuat buka salaki, wajah datang ayat Nabi SAW anu sakanya Nabi kalau nikah arbaatun arna opat minali saiti pirang-pirang awe pil jalan surga warapatun
jeung pirang-pirang pina neraka wa taqulu tursa kana salam min arba'ati dina opat alwalati nyata awewe pi jati surga tetep eta awe di surga tina penutur musoni awitur aja menjelaskeun kanjeng salam tina opat pirang-pirang awewe nu aya di surga gitu kaiji imraatun apipuhu aya kapatan anil harami hiji awewe anu ngaraksa nu ngaraksa si awewe kasalakina nyegah tina paharaman anu ngaraksa tina paharaman ngaraksa keur salakina tiasa skanten anu matak teu ridho salaki dibuang diusahakeun kumaha teh neangan rupa karidho salaki ngaraksa tina paharaman berarti nya karaksa agama apipah betak kana budak ge meh karaksa agamana neng apipah terus siti apipah tapi kuring hante ada pohon teh ya bedana sih apipah kang karaksa agamana jadi neng siti apipah siti teh neng siti nyai siti jadi nyai siti teh nyai cegara mah nyai siti cek urang nyai jadi nyai siti apipah gitu nyai apipah ini ada budak apa itu karaksa agama gitu. Kadua ta'iatun lillah an nurut ka Allah wari jaujiha jeung nurut ka salakina teh keduanya waludan jeung nu loba anakna aya kasih waladi teu kasih loba anak tanya we loba mata kurang lamun rek neangan ti pamajikaneun teangan nu kira-kira bibit unggul nu loba anakna tah kira-kira urang kaopat anak nu kalima atau cika teh naon ai pangedena mah kana bentuk buraya ada 18 urang teh aya 7 aya 5 aya 6 tah pilihan ti loba anak bibit unggul supaya keturunan loba hebat jadi alus teh sapalina ahli surga teh isinu seueur budakna sabab pas loba madaratna nya loba anak mah loba sabarna nya pantes tapi teu bati loba anak teh bati loba madarat teh bati loba anak pantes rek jadi surga oge kitu teh mah anu katilu sabiratan qoniatan tapi lamun trituna atakan utama sabiratun qaniatun anu sabar anu qanaat ai qanaat teh radiyatun bil yasir ridho ku kaayaan saeutik komo bari loba bang bagian teh sarakina maju sarta sarakina ridho kana saeutik pambagian teh saraki komo loba sedek ridho kaopat kan kahiji apipah kadua tonya toiatun tonya ka tilu waludannya kaopat sawiroh qaniat atanapi sobar jeung qanaat gitu aya nu sobar jeung aya nu qanaat teh ngalap cukup pun aya hantina narima bunga ke bagian saeutik komo loba sobar karena saya sekanten menukenakan dirina sehingga eta teh tina sapali babul usul teh aya babul janah teh nya sapali babul janah teh opat disebut babul usul di mana jelema disebutkeun ku Allah maka dibere tah ku Allah teh kesempatan babul usul keur dirina dibukakeun lawang usul ku Allah teh tegasna dibukakeun lawang balik ka Allah maksudna dina sadetikna opat perkara
setiap waktu tegas waktu opat keji waktu 5 kedua waktu to'at ketiga waktu baliat keempat waktu maksiat keji waktu 5 pinter syukur waktu 5 pinter syukur kedua waktu to'at sulul minah nyaksi anugerah nikmat itu ti Allah to'at teh anugerah ti Allah sulul minah nyaksi anugerah ti Gusti Allah ai to'at teh kapaneta teh anugerah ti Allah taufik to'at teh sebab taufik teh kalau kudrat to'at kada melakukan to'at tetap anugerah ti Allah to'at sulul minah katilu baliat di mana datang karena baliat kena baliat sobar teh teu teu hate teu nutup teu ngarasula biasa we kancing nyeri da jadi mas buku ada kering der teu baliat poe keuna ti Allah yakin baliat teh sabar sanyeri ge di sabaran we da geus ka Allah narima takdir Allah takdiran goreng di baliat ka kuring keuna kitu nu kaopat maksiat di mana maksiat gerak-gerak tobat tutupkeun ku tobat di mana gerak-gerak tutupkeun ku kahanean itu eta berarti istinu bakal jadi ahli surga nu pinter syukur di mana nikmat nu nyaksi karena anugerah Allah di mana bakti di mana ngalaksanakeun taat anu sobar di mana tan baliat anu tobat di mana tuluy bakal dosa Qala Malika Sa'id bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu sakitu kuping kuring Rasulullah yang ngandika Inna ra'ata idalam tapruz anjajia bi laikhi bidaihi la'ana Allahu wa qulubu 'alaiha wa la'anatha malaikatu ajma'un. Cek Sa'id bin Abi Waqqas nguping kuring Rasulullah yang keluar Rasulullah saena awewe di mana-mana ngarasa bunga ya awewe anjau jihad ti salaki awewe pidoeki dina karupekan salaki la'anaha ngaran keta awewe saluhu Gusti Allah wa godoba kajeng bendu alaya kawewe walanata jeung alanat kawewe samalaikat malaikat ajmauna sakabehna datal haya anu ngabogaan wirang wain goba jeung lamun nyaba anak tewe saja jua salakeun awewe apanot karaksa we nafsa kawewe malah jeung warta jauh di deui salaki cek ayeuna Sa'id bin Abi Waqqas nguping kuring ka Rasulullah ngani ka Rasulullah saena awewe di mana bunga di dalam tapruz di mana teu ngarasa bunga gitu di mana teu ngarasa bunganya jadi tapruz tapruznya di mana teu ngarasa bunga anjaya ti salakina tawe pidoikihi dina karupekan salaki di mana teu ngarasa bunga lam tapruz ngerti tapruz teh di mana teu tapruz teh di mana teu bunga cenah salaki kerupuk banyak bunganya we setekar gitu karena salah berarti di mana teu sedih berarti
Di mana tersedih teu prihatin ti salakina awewe di mana rupek na salaki teu ngabungahkeun beureunya itu maksudnya di mana teu mere bungah di mana teu mere bunga si pamajikan ti salakina di mana keur rupekna salaki gitu satek rupek bingung pamajikan teu mere bunga kalau ngajejeleh cek aing oge mantap wah kalau kitu nya salaki bingung yo rupek bukti ku pamajikan di jejeleh ke rumah lampu katingal ember ditini ku taraja deui di mana awet tengah mere bunga ka salaki teu mere jalan keluarnya teu mere solusi lah di zaman sekarang urang di mana pamajikan teu mere solusi ka salaki rupek keur aya kabing keur kasusah mangka ngalanat kata Allah Subhanahu wa taala jeung benduk kata awewe ngalanat para malaikat jeung sakabeh datal aya inu ngabogaan kawiran lamun ayeuna salakina keur nyapa awewe na teh ngaraksa kana dirina jeung kana hartana salaki. Qala Sulaim bin Faris radhiyallahu anhu sami tu nguping kuring ka Rasulullah ya kulungane kanya Nabi mana dorot tepati-pati ningali sayuratun awe ila goe jaujiha kalian salakina eta awewe bisawatin kalawan bari make sahwa ila samarot ila sumirot angin dipaku naon ainuha panon awewe ae ayu aenaha panon dua awewe yaumul kiamat cek Sulaiman Paris cenah nguping ka kuring ka Rasulullah di Rasulullah ali ka Rasul tepati-pati ningali awewe kalian salakina nganggo sahwat ningali ka batur gitu reuy ka mita mania ka setting jang cece jang kungkoneng jangotna hebat jawa ganteng cek awewe teh aya nu boga salaki tah maka eta salaki eta awewe di akhirat engke lamun teu kaboga tobat bakali paku panoku tina neraka jebret jadi jempling itu neraka nya paku nya panas geus karuana neraka teh paku bara-bara teh neraka tuh geus urang geus panas teh makanya sina urang mah teh silalatu cenah menang-menang 200 teh sagara juk tai panas kana wae silalatuna lamun saudara kasih mah dibakalin dikarunya kan hancur atunya sakaligus wa qala ngalika Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu sami tu muring nguping kuring Rasulullah ya kurang anika ya Rasul khalaqo sallallahu Allah bisa di dunia di langit dunia sabina alfa malakin 70.000 malaikat yang anuna pada ngalanat malaikat kabeh 70 kulaan rotin ka sawewe tahunu anu sidra nyidra tawe jauh-jauh ka salakina tawe pimarina hartana wa kana jeung tawe yaumul kiamah ma'asarati sarta ahli sahar wa kuhanati jeung dukun hijikeun bae apa nanjeng lamun ngaruksa gawe umur kana perkara salakina tawe Pihoda mati nang aladenana, di pihoda mati jojiha, di nang aladenan salakina we. Abu Ayyub Al-Ansari nguping ti Rasulullah ngau Rasul teh. Ngadaman Allah can di langit dunia 70 malaikat. Pikeun ngalanat malaikat kabeh ka sakabeh awewe anu sok nidra ka salakina nu tara jujur. Ceuk salakita ni kamari di imah cicing teu nyanya tuh cicing bunga layang uli. Ini kamari cenah ka anu mohon buka hanteu. Apa kana sintra we kitu jae. Di amanatan duit sing mahi ternyata sampai sebelah manten tambah seminggu. Beak manten. Tapi aya jujurna. Nya duit sepore sing mahi setahun nya beli ke kalender. Bae setahun. Atunya mana duit 10.000 pan kalau kita saya beli ke kalender memang setahun kan. Waduh nya teu jujur. Ya duit sih setahun nya beli ke kalender masih setahun. Hebat.
Dia duit gede, babari beak letik mah ngangkrak. Wah, awe nu kitu, awe lanatin para malaikat. 70.000 ngalanat ka awe tara jujur besok nyidra ka salakina jeung sok ngarusak ka harta salakina jeung kaen awe eta dipeukeun awal hiji saharoh Firaun jeung dukun-dukun nu gaudong. Dukun teh sok sebat sebut karena perkara anu can bukti. Sok nyebutan karena perkara pikar itu bertekeuna. Jeung sok ngaruksak karena perkara salakina dina keur ngaladena salakina. Eta kitu bakal dilanat ku malaikat 70.000 malaikat langit. Hiji kana heratna jeung para dukun. Dukun teh pantet teh nu malusrik. Sabab dukun mah percaya ge ka jeri-jerian, ka setan ka jin. Dukun teh. Tak urang ulah tetep ka dukun bejo. Tatama ka dukun boro-boro percaya teu percaya nage tatama ka dukun salat tepat upah diterima salat. Mun sok salat, komo teu salat mah kudu parah we. Cocok sok salat nanya ka dukun. 40 poe teh dewe salat teh diterima. Sakit itu beri percaya, kamu beri percaya padanya, mesti kata. Cek dukun teh anjing dari kediri teh, usia anu kuhiji jelema kampung anu, jijieun anu dukun teh mah bohong, percaya orang tanya ke dukun, mun erek ge anjing dari harikeun ku panyakitnya, itu penyakit bener lain dukun begitu. Anjing teh keri-keri teh gering teh, usaha ku penyakit, penyakit bener. Matak supaya orang jika dukun dua anu dimenangkeun pertama jika medis kadua ka tabib artina ka kiai anu bener-bener marifat minta doakeun anu sing cageun jeung kudu poe geuring mere papata kudu sabar kudu poe papata kesabaran mun dukun ngomong kitu anjeun teh ku anu anjeun teh tas pagernya kamari tu anu kacocok ieu ku pager benda ya banjurkeun pager anu kalimat pangetanan nurutkeun aya kita dukun nyawana dukun sok nyawana pokona dukun seputang itu yakin kan hitungan dukun yakin mau kesebat hitungan harus itu kalau yakin kan hitungan nepikeun karek ini poe anu ge meuni teu jadi da kudu tamasaun jeung kudu poe legi bersama dicoba ku Allah der we parah dagang nang kana ke bangka sebab berarti namun kana hitungan atuh hitungan teh baru kata mangera kana hitungan mesti kopi gitu mi dua kalau ongko kana hitungan ongko begitu mesti teh ngadukeun pangeran ngarijengkeun ya ngarijengkeun ka pangeran kalau ongko mah teh yakin karena hitungan yakin itu kan dua keyakinan nganggap hitungan teh kawasa. Kalau kawasa hitungan kawasa, bukan dua kekawasaan. Nekadkeun hatena musrik gitu teh. Ai musik teh apa? Lain iman. Tak loba jelemanya nu musrik aduh hitungan wae yakin teh. Ini entong lah. Teu bisa mah ilmu teh nama. Teu ngabayar. Nekadkeun urang bisa. Urang bisa kawasa. Boga bisa. Kalau boga bisa, urang boga bisa. Barang bisa di barang Allah maka eta teh musyrik begitu gede. Barang Allah di barang urang atau bisa urang bisa Allah barang. Nah barang kentekan bisa urang Allah bisa ngabisakeun urang bisa deh. Bisa urang nekan urang bisa teu nekankeun dibisakeun ku Allah teh maksudna. Maka eta teh musyrik kopi. Musyrik wah kopi ge musyrik. Tak urang mah teu bisa naon. Dibisakeun ku Allah. Bisa dibisakeun nyahokeun segala rupa ku Allah hakikatan beberapa perusahaan kumpul mata lamun ayeuna geuring sing sobar cek Allah sobar tapi ingat ieu teh Allah takdir Allah nu mereka wis di mana sobaran bakal dicageurkeun ku Allah geus waktuna cageurna tapi urang minta doa ka prekai ka dokter teh ke medis bisa takdir rusak geuring teh lagi mah perlu kunaha hayu akhirnya kedor kadang rek cager kumaha kalau ke doraka rugi 2 kali gering nyeri wae karasa wae doraka namahan terus bukit parah
Dere maut silaka double anjlah. Tapi urangna kiai mulai patahan eling ka Allah. Sing sabar ieu teh Allah takdir. Tapi urang wajib ikhtiar ngan tong hayang cager niatna. Dan niat diperintah ku Rasul wae tatamat kitu. Pasti papalimpang sok ngaji. Tatama jeung tara ngaji pasti palimpang ya. Urang masuk ngaji tatamat teh diperintah ku Rasul jeung tekankeun tak kitu. Tapi nu teu ngaji mah tekankeun kitu. Jeung kadukun cekukun anu turutkeun tuntun biaya gede cager hanteu doraka ngajebli. Tapi ka kiai mah dikuatan doraka dan tekan bener. Duit mah pati sabaraha kiai mah pun nyalam 100.000 ge bukan ngadeg-deg. Tapi kadukun 1 juta dibikun. Eta pengaruhna setan. Kiai mah sasung ngadeg-deg berjung 7 jungkelan perang lagi hate. Mereka kiai mah beri dasar lawan sering mantep. Atur cak atur nuhun uyuhan. Coba kira kan gitu ya. Tapi coba kadukun, cekukun selalu gede dia punya jual sawah ke pantai nyaho. Kata teh nimpeng orang teh kadukun katanya punya dasar. Cak itunya udah kadukun bos. Dijikeun dah jeung saraf pinaon jeung dukun. Papalangan nikah Muawiyah. Ini senak kuring sawi tunggu ping kuring Rasulullah sallallahu. Ya kulungan nikah Rasul. Ayu mamratin di mana awewe ahodat nu ngarap awewe min mali jaujiatin atas sarakina awewe. Bigor ini hita ini sarakina. Ila kana nikayan eta aleha kawe naon wajbijrun dosa sabina alfi sarikin 70.000 anu mali. Hatu nuhun teh jaman sira bilih nu tirang bilih anu teka kantun di bumi canak gede. Saya kali itu canak gede dengan deui. Wah, nah genepnya. Kanggo waktu buka masih lama kene. Jam genep tirang saparapat. Di waktu saya di dia sampai jam genep 24 detik 10 menit 11 menit deui. Win ahdar. Di mana awewe cenah nyokot tina teh salakina teh ini salakina teu pati-pati manehna nyokot kecuali eta jalma teh kasupkeun kana dosa maling 70 paling. Nawe nyokot hal salakina teu bisa teh izin eta teh sareng maling boga dosa maling 70 paling. Di waktu berat tengah dapur. Tak apa di nanti harus sebenarnya. Pengawalan malam. Kita kasih dulu pembahasan. Tapi mata di mana-mana ayeuna hiji awewe-nya. Cakat-cokot ngasarkeun tanpa izin, waduh bahaya. Wain hadar di mana lamun hadir. Jeung lamun hadir salaki, aya jauh teu salaki. Amsakat ngeker sawe lisana kana lisana we. Anu salaki wadakar nutur kanya salam min arbatin tetep tinopat imroatan aya awewe mata maut jauh salaki awe wala tetep kata awe awalun ari anak so girun leuntikeun. Hasibat maka kersewe nafsa kana awe ala awladiha kana pira-pira anak neta awewe warobuhum batuhum jeung urusna tangarawatna urusna eta awlan kabeh wasanat jeung aruskeun eta we lain ka eta awlan kabeh. Walam tajawaz jeung teu ngarabide teh sawe khosyatan karasieun an ayudiu kasia-sia ieu awlan.
Wain hadoro lamun hadir sebenarnya salaki askanat maka ngaker awet kalisan disana kalau disalaki. Eta termasuk tadi kene eta manu awe anu sarua paling teh. Tak teruskan utuh kana Nabi tina hijau tetep ti anu opat awewe. Tetep tina opat perkara teh opat perkara tadi opat perkaranya anu masuk surga. Tadi teh saparina ieu deui. Opat. Teh nyaeta hiji awewe anu maot salakina tetep eta aya pirang-pirang anak galeutikeun anak yatim. Sehingga mereka yang ngurus yang ker saya teh kana dirina arti ka diri teh ngurus gitu ka anakna lebihkeun ka ngalus-ngaluskeun kana ngurus eta anakna teh henteu istilah ngarasa pemuda anak sorangan we henteu anak kitu teu boger teh kumaha teu boga disalaki kana sieun bising anak sia-sia. Kalangan ikaya Nabi harama maka ngaramkeun insyaallah ala kuli adami ka saban-saban anak Adam al jannata kana surga aya dulahan asup eta Adam ka eta jannah qabli kami kaula ani sandani kaula untuk ningali kaula ane mesti kula katu kami faidan ari kitu imratun awe tubadiru nih ya anu gagancangan awe pengiran kami jadi berbicara kalau surga pakuli maka ngomong kaulah mahadihi sehari yuk awe tubadiru nih anu gagancangan anjeun pengiran kami paya kuring mandika ketika kuring awe kita kuring ya Muhammad adi imratun ita awe kanat neta nu kana awe hasanaan jamilatan nu ngaluskeun tur anu geulis nu alus anu geulis wakana kayan ingda sagigina tawete yatim saw yatim mah pira-pira yatim wala tetep eta awewe pasobar sobar alahina ka eta yatim hatta balago sanepi amruhuna perintah yatim kabeh alat di balago anu nepi anu balago nepi ka baleng anu baleng basa kalau syukurangnya Nabi Allah lah eta awe dalika kana eta kalapor geus kitu nya eta we teh balik ka Nabi ngaharapkeun Allah ka sakabeh anak Adam kana surga kana asup ka surga mihraan kami gitu ngaharapkeun ka Nabi asup ka surga mihraan kami hartina moal aya anu mihraan teu meunang gitu mihraan kami asup ka surga ayo harita teu kudu katuhun mun rojol awewe mihraan waduh dicegah ta hei saanjeun awewe mila ka kaus ka surga ka Fatimah teu meunang mihraan ka kaus ka surga aja teu rojolan ai pokona teh ya Muhammad kuring teh awewe anu alus tur ngaluskeun nu kaya dingir kuring teh yatim seueur bisa sobar kuring teh ngaraksakeun nepi ka barale kitu istri anu ditinggalkeun ku salakina ngurus anak loba yatim kabeh nepi ka barale lulus ngurus anak nepi ka bisa ngaji nepi ka ibadah saroleh kitu ayo teu kanjeng Rasul alhamdulillah kitu atuh syukur hanya bunganya gitu bunga akhirnya bareng kita suka surga. Semua kalau dengan Nabi sallallahu wa ama arbaatu. Anak paling opat eta alwalati pirang-pirang awe pinari neraka. Pai muratun badiyatun lisani. Kaiji awe anu goreng lisan. Aya pagi satahu terus goreng lisana ala jojiha asalakina. Anu opat awe di neraka eta kaiji awe goreng lisan, goreng patoet. Anu loba wiridana rusuk goreng pacul ka salakina teh awe nu kitu teh awe ahli neraka rusuk cerewen nyengklapeng-klapeng ngeuweuhkeun ka salakina teh awe nu goreng kitu teh ahli neraka ceuk kanjeng Nabi ida boba anha jaujuha lam tasun nafsaha wa in hadoro ada tahu bima dihamjan ada tahu ay abdawatu min ghairi dan lisaniha
Di mana-mana nyawa teh sawe. Nya nyawa teh awe sasu sarakina we. Lam tasun terang anak sawe nafsakeun dirinya. Sarakina nyawa, anya ge nyawa di luar. Gitu. Jangan dilayan. Atau yuni halu dengan teh. Ngecerkeun. Kadang-kadang ngajukeun. Goblok kayak kitu kita dinalakan. Dengan rasa dina, pan hadir mana hadir sarakina ada tahu maka ngabenduan awet ka sarakina. Abgodo tu ngabenduan ka sarakina min gore dan bin tinanta aya dosa, artina teu dosana juga ngamanungna pilih ngabenduan, ngamanyunan, ngamonyongan ka sarakina tulisana. Begitu aya di neraka. Eta goreng ada tuh ya. Ambek pengelhan tepuguh nyarekan kawas ka musuh. Nyarekan kawas ka musuh. Berapa menit lagi? 3 menit lagi terus selesai betul. Qala Umar bin Khattab ala Rasulullah. Memang harganya gitu ya, nama di biasa. Rasulullah